Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Subul Iman. Kalawan nyobat jenengan Allah sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia ka sakabeh makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat alit di akhirat tungkul di tengahna. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana sasinda su'abbatu tamamu hadzi buyutun min kitabil kusini man qala ba'da sholatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi madar syamsun fi samai wa anjumu. Alhamdulillahi ari sadaya jenis puji anu opat eta lillahi kagungan Allah. Alladzi nyatana zat qad sayyara anu satemuna tos ngajadikeun itu ladzi itu Allah imana syakhsin imana jalma za su'abain anu ngagaduhan cabang fatutamamu anu nyampurnakeun hazi ari ieu bet eta buyutun pirang-pirang bet min kitabil kusini tina kitabna Imam Kusini man nyatana jalma qala anu ngucap itu man ba'da sholatina dina sabada maca sholawat urang sadaya wa nusallimu jeung maca salam urang sadaya li Muhammadin ka Kanjeng Nabi Muhammad wa li ali sareng ka keluargana Kanjeng Nabi Muhammad wa sahabatihi sareng sahabatna Kanjeng Nabi Muhammad madaro syamsun salagina muterna panon poe pisa mai di langit wa anjumu jeung pirang-pirang bintang. Bismillahi ya kitab mu'alif dina ya kitab ngamimitian kulapad bismillah atawa sok disebut basmalah. Naun sababna hiji sabab ibtidaan bil kitabil ajiz turut kana Al-Qur'an anu agung kana kitab anu agung nyatana Al-Qur'an. Al-Qur'an pinuh ku barokah salah sawiosna karna diawali ku bismillah. Nah maka mu'alif dina ieu kitab dimimitian ku bismillah anu maksudna sugan jeung sugan pamudah-mudahan ieu kitab teh pinuh ku barokah saperti halna Al-Qur'an. Alasan anu kaduana nyaeta karna parentah Kanjeng Rasul. Saur Kanjeng Rasul perkara pagawean anu ngabogaan tingkah bagus, maka eta teh kudu dimimitian ku bismillah. Sabab lamun teh dimimitian ku bismillah, maka eta perkara teh kurang sampurna seperti halna sato anu buntung buntutna atawa sato anu pincang sukuna dina pada teu sampurnana. Alasan anu katiluna nyaeta di Lauhil Mahfuz teh anu pangheulana ditulis ku kolam ku pena ku pulpen nyaeta lapad bismillahirrahmanirrahim. Maka dina setiap orang nulis dina buku, nulis kitab, nulis dina buku kudu dimimitian ku bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan nyebat jenengan Allah. Anu pertama kali disebut teh nyaeta jenengan Allah sabab dina hakikatna henteu aya anu bisa nulungan iwal ti Gusti Allah. Teu aya anu minterkeun kajaba Gusti Allah.
anu mere ilmu hakikatna Gusti Allah, anu mere manfaat ilmu hakikatna Allah. Kaduana Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah teh Ar-Rahman anu maparin nikmat ageng di dunya ka sakabeh makhluk. Ngitung-ngitung nikmat gede lain berarti nikmatna anu gede, tapi anu dibere nikmatna lobaan. Lain wungkul jalma muslim tapi kabeh non muslim. Jalma kafir sagala sakabeh makhluk anu aya di alam dunia kabagian nikmat Allah, matak disebut nikmat gede. Maka sawarena ulama ma aya anu berpendapat bahwa Rahman teh nyaeta nikmat anu disimpan di dunia. Nikmat anu disimpan di dunia, sedangkan kanikmatan di dunia mah dibatas ngan aya 3 pokokna. Hiji kanikmatan dahar nepi ka wareg, batasanana nepi ka wareg. Nikmat sote dahar lamun keur kondisi lapar, tapi lamun keur wareg mah teu moal karasa nikmat dahar. Nu kaduana nikmat sare nepi ka tibra. Nu katiluna nikmat hubungan suami istri. Ta eta pokok nikmat kanikmatan anu aya di dunia, tapi dibatasi. Anapun harta jabatan pangkatan eta mah hanya pelengkap saja. Alhamdulillah sadaya jenis puji eta lillahi kagungan Allah, sadaya puji milik Allah. Sedangkan hari puji teh aya 4 puji nyaeta qadimun li qadimin, puji Allah kadat Allah. Tuluy qadimun li hadisin, puji Allah ka makhlukna. Tuluy hadisun li qadimin, puji makhluk ka Gusti Allah. Tuluy hadisun li hadisin, puji makhluk ka makhlukna. Allazi nyatana zat qad sayyara Allah anu parantos ngajadikeun ka manusia ka jalma imana cabang-cabang. Anu ngajadikeun imana jalma teh ngagaduhan cabang-cabang anu kudu disampurnakeun. Cabang-cabang iman, aya rukun iman teh aya 6, tah tina anu 6 eta teh aya cabang-cabangna, di mana jalma lamun ngalaksanakeun kana cabang-cabangna eta maka sampurna imana. Lamun teu ngalaksanakeun maka kurang kaimanana, teu sampurna imana. Hazi buyutun, ieu bet ieu kitab teh pirang-pirang bet anu dicanak tina kitabna kitab Imam Kusini. Tegas nama kitab Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kusini Al-Fanani Al-Malibari. Man qala ba'da sholatina dina sabada maca urang nyata man nyatana jalma qala anu ngucap ba'da sholatina dina sabada maca sholawat urang sadaya. Wa nusallimu jeung maca salam urang sadaya li Muhammadin ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa li alihi jeung ka sahabatna Kanjeng Nabi, wali alihi sareng ka keluargana Kanjeng Nabi, wa sahabati sareng sahabatna Kanjeng Nabi. Madaros samsun salagina muter panon poe pisamai di langit, wa anjumu jeung pirang-pirang bintang. Artina salagina muter panon poe jeung bintang di langit, artina masih keneh aya kahirupan urang di alam dunya, ulah eureun maca sholawat ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imanuna bid'un wa ainun su'batan yastakmilan alu fadlin yadumu. Imanuna ari iman urang sadaya eta bid'un 7, wa ainun jeung 70. Naonana su'batan cabangna yastakmilanha anu nyampurnakeun kana itu su'bah, kana itu cabang sa ahlu fadlin
jalma anu ahli ya dumu anu jalma anu ngabogaan kagungan ya dumu anu agung. Jadi imana jalma teh aya 77 cabang keimanan. Di mana sumberna ia berdasarkan hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sab'una su'batan fa afdaluha qaula la ilaha illallah wa adnaha imatatil ada anit tariq wal haya'u su'batu minal iman. Saur Kanjeng Nabi, iman teh aya 77 cabang keimanan. Fa afdaluha qaula la ilaha illallah, ari pang utamana iman nyaeta ngucap lapad la ilaha illallah, yakni iman ka Gusti Allah. Engke dipayun bakal dijelaskeun. Wadnaha imatatil ada, jeung ari panghandapna pangrendah-rendahna iman teh nyaeta imatatil ada anit tariq, micen pilara di jalan, micen sampah di jalan, micen runtah di jalan, eta termasuk cabang keimanan. Wal haya'u subatu minal, bahkan boga rasa era, boga kaera, era merupakan cabang tina keimanan. Maksud era di dieu teh era kana ngalaksanakeun maksiat, era kana ngalaksanakeun dosa. Jalma anu era kana maksiat migawe dosa berarti eta jalma boga keimanan. Jalma anu teu boga ka era dina ngalaksanakeun maksiat berarti eueuh keimanan. Wallahu alam.